Malik Yaumidin maksudna sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi Ai Prabu kasaha? Karaja Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya kana bodoh. Teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmani Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmani Rahim naon hartina? Cek akang Welas jeung asih. welas jeung Asih. ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, sili Asih. gini eta barangna mah anger eta. Bahasana unggul anak. Bahasana nu beda teh. Beda sebutan. Dina bahasa geuninganna beda teh. Gaul si anak. Pek jelema anu sili asah, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, maksudna Kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya. di mana jelema geus sili asah, sili asuh, sili asih tang aing aya di dinya. Hari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Hayang dewegannya kan. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Wangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Si ngancik dina diri. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh, bener. Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. Cek urang Sunda. Hafal. Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris Baduli. Teuing. Buat teuing cek urang Inggris mah ku barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. Oh, eta. Naon rasa? Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? Asin. Pasti asin pasti. Pasti. Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna. Ya asin meureun. Asin sarua. Asin sarua. Aya gula. Amis. Tuh. Nu matak Allah ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Bener. Eta mah tunggal. Cokot mah sarua na we atuh. Ulah perbedaan ya kan. Ulah dina soal perbedaanana. Persamaanana. Ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. Pada eta kene sesebutanana mah. Pada eta kene malah ceuk anekdotna, ieu mah ceuk anekdotna. Maka. Hah? Naon cekanet. Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Harita teh percaya cenah dijahit we, baru kana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Hideung teuing teu. Manis sawo mateng disebutna ge. Tuh. Jadi pegek teuing teu, mancung teuing Teu. tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh, ampun. Sebagai ulah di. Uang lebaran. Tahajud.
nya bener Kang Yang bejakin ke padada. ayo ampun tah gitu jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersihkan Bersihan hati orang bersihan baju. gitu tanya bener Kang kudu dewek bersih mah kitu sote ngabejaane kasih lain Elingan. ngelingan Ulah kamandinaan. jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungku tapi kudu nambahan ilmu syakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawain balik sekolah tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak bahan pikiran bahan pikiran neun pikir keselamatan orang tidunya ayeuna kudu antaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju karena maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian jiga religius jiga ya kade jiga manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga mah kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus bisi jadi mamala ka urang-urang kene jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya 1 kali 24 jam naon 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui baik dicarekan pege kudu mancung mah bener Kang waspada sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah nah wakil disebut musibah musibah lah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereumpeunnan sarua jeung boga salaki kajarikeun nya meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keunna cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru Abdi jalmi soleh kan sok nyeri abdi mah nu karan itu sakararus sok nyeri abdi nu karan itu sakararus milik tak kitu euy sae nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin amin si ari mah kana hianat eureun nya kitu teh euy sae Kang ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya mangga moal Kang ayeuna isin ku Bapak Wahyu Effendi isin ku hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih isin ku Pak RT isin ku Pak RT Kang isin atuh ku Pak RT nya ku Eyang Atin wasir nasib ibu nenahnya naon pek siapek khawatir nasib ibu nenah khawatir ku pamajikan dewe ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek